Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka sanaya kaget teteh lagi ning eta jalma teh boga pangabisa anu lumayan kabireungeuh gajelengna teh mani jauh jeung sakilat pisan si Aki geus teu bisa ngalengkah deui sabab sakedet netra oge manehna teh geus dihalangan ti hareup jeung ti tukang. tah pami teu lepatna parantos dugi ka dinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun sadayana. Aya naon ieu teh? Cik si Aki. Aya naon? Nama ke lompat? Nya lompat we da moal make diudag atuh. Coba lamun jadi udag da moal lompat. Temal si Aki sorana masih kene tenang diriuk-riuk sieun. Aki teh picurigaeun. Mataku kami duaan kapaksa diudag-udag. Picurigaeun kumaha kitu Sujang? Picurigaeun siga-siga Aki teh jalma anu resep baha ka pamarentah. Ih, baha kumaha kitu Sujang? Geus diintip-intip tianggal. Saban Aki cacarita didenge-denge ukur humaneuar atawa malah siga anu nyungkun kana kaayaan zaman. Ceuk si lalaki. Ngadenge tudingan sarupa kitu. Katemong halis si Aki teh kerung. Kumaha? Aki mah cengal di Sujang acungnya Aki. Cengal di meus ajan. Cek si Aki sangeus lila ngaheuleng. Kitu teh bari ngacung. Pura-pura bodoh. Ku kami diintip-intip. Saban Aki cacarita jeung batur saban cumarita ngeunaan kaayaan ayeuna katampana ku kami Aki teh siga nu teu sugema ku kaayaan. Ceuk nu ngudag-ngudag teh. Ngadenge omongan kitu sirah si Aki gogodeg. Uyuh. Jadi Aki diudag-udag teh dumeh dianggap teh sugema ku kaayaan. Heh Sujang. Nyaha doma nyaha dosa kitu di mah Aki ngarasa teh sugema ku kaayaan. Ceuk si Aki nalengteng teuneng ludeung. Lain perkara dosa jeung henteu. Ngan lamun kateu sugemaan Aki diameng jeung diobral dibagikeun ka saban jalma eta baris mawa pangaruh goreng ka balarea. Kumaha ge lamun sararea kapangaruhan ke pamadegan Aki? Lamun sararea jadi kitu, sarua jeung teu ngajenan kana ketak Kanjeng Dalem. Aki teh bakal dituding geus mawa pangaruh atawa ngojok-ngojok malar balarea ulah ngajenan kana perjuangan Kanjeng Dalem. Padahal ketak Kanjeng Dalem dina hayang ngaraharjakeun rahaya teh geus kurang kumaha. Soal eta hasilna tacan karasa secara gemblang. Atuh da dina ngaraharjakeun jalma teh teu gampil kawas mulak-malikeun dampaleungeun. Kudu aya waktu deuleu. Ceuk eta lalaki. Mitra kaum dangu dicacampah sarupa kitu
Si Aki ukur gogodeg jeung ngembang kadu. Nya rumah si Aki teh sok humanyeuar. Tapi damureun eta teh hak Aki pikeun humanyeuar. Bongan aya anu hayang jadi papayung atuh kusabab kitu Aki teh wajib tumanya nepi ka mana anu ngaku jadi papayung teh metu mayungan ka Aki teh nepi ka mana. Yah kieu eta teh malukana. Mun eta payung dicekelna ku anu hayang mayungan bajul bisa teu kira-kiranya. Nah Aki anu nangtung sisieunana bakal kapayungan moal. Nah moal mah payung teh ukur mayungan anu nyekelna wungkul. Ceuk si Aki namalang. Ngadenge si Aki cumarita kitu. Baturna anu saurang mah bangun anu teu sabar. Alah, cenah. Cangkalak we lah eta agi-agi teh. Bisa jadi manehna teh ulon-ulonna si Kartadita tah. Ceuk nu saurang kasih iket Pulastarum anu tetela ngaranna teh Kisena. Kakara oge cumarita kitu ngan siat bae manehna mah lumpat ka hareup ku gerakan anu gancang. Leungeun eta jalma teh nyolongkrong rek nalikung leungeun si Aki. Ngan teuing kumaha mitra, teuing kumaha. Sakitu gerakan si Aki anca kacida dina ngobahkeun leungeunna tapi munggu heran. Leungeun si Aki teh teu kaburu kacangkalak anu rek newak teh moplos. Kisena meni heraneun pisan ningali baturna teu bisa nyangkalak si Aki teh atuh kusabab kitu giliran manehna anu maju ka hareup. Leungeun Kisena pakupis rek nyangkalak leungeun si Aki. Tapi ieu ge sarua deui teu hasil nyangkalak. Mitra kaum dangu pikeun sanaya munggu heran kacida. Gerakan si Aki teh eces henteu nemongkeun gerak-gerak anu boga pangabisa. Malah mah laleuleus. Siga anu taya tangan pangawasa ngan aneh liwati aneh. Leuleusna leungeun si Aki teh bangun leueur siga belut. Sabot Kisena pakupis kitu ti kajauhan aya anu datang. Nu ieu mah eces. Gerakanana teh pinuh ku elmu. Malah sanaya ge leuwas. Sabab eta jalma teh bisa ngagunakeun elmu napak sancang. Lalaki anu umurna kurang leuwih 30 tahunan teh lumpat ngayangkang dina luhureun jujukutan. Tina panyumputanana sanaya geus taki-taki. Sok bisi eta jalma anu anyar datang teh rek milu nyangkalak si Aki. Malah sanaya mah geus cengkat sabab manehna hariwangeun. Si Aki kabeunangan ku lalaki anu anyar datang anu tetela boga pangabisa leuwih. Serebet. Si jalma anu anyar datang teh nyoloyong bari gerakanana kacida gancangna. Teu anda parah leungeunna ngaheumbat 2 kali. Geprak. Sanaya teu tulus nyieun tindakan. Sabab tetela geuning anu ditarajang mah nuker ngepung si Aki. Kisena jeung baturna racleng ka tukang basa dikepuk kencak katuhu ku leungeun eta lalaki teh. Awak Kisena jeung baturna teh ngulahek teu bisa hudang deui. Sanaya ngagebeg. Gerakan eta lalaki teh anca pisan. Henteu siga neungeul tapi balukarna Kisena jeung baturna teh langsung ngolosod henteu cengkat deui. Mana aku hebat-hebat teuing pangabisa eta jalma teh. Ceuk hate sanaya heran jeung muji. Hayang, nah hendak wagi hayang. Ceuk eta lalaki nyarita ka si Aki mani hormat pisan jeung teu wani neuteub beungeut si Aki. Aing mah
Dari kuaki Mage ini teh ya maka itu aya nu nuleukeun urang deuleu ini ka itu cek si Aki teh. Mitra kaum dangu sanaya ngarasa heran. Nah aki-aki teh disebut eyang jeung manika cida dipika ajirina ku eta lalaki nya saha atuh maranehna duaan teh. Sanaya heran ngan kakara oge hatena nyarita kitu ka tempat manehna nyumpu teh aya batu segede siki salak ting belesat eces anu maledogeunana teh si lalaki teh belesat sanaya kapaksa jujumbalikan sababaraha kali sabab batu anu ngabelesat tarik teh tanagana karasa tarik pisan buktina angin oge maninga hiu jumbalik awak sanaya digorobas kana rungkun basa cengkat deui teh boh si Aki boh si lalaki teh geus eueuh teuing ka meuni anu nyampak maukur kisena jeung baturna saurang anu masih keneh ngajeng jehe teu walakaya ningali anu keur ngajeng jehe teh sanaya gewat muru maranehna boh kisena boh baturna anu teuing saha ngaranna da acan kanyahoan duka teuing nu saurang deui mah Daris Maria meureun Daris Maria ti Cianjur pokona mah nu hiji deui mah teu katangan we nya saha jenenganana sanes Daris Maria sok sanajan Daris Maria urang Cianjur ge sanes eta sanes tah atuh kusabab teuing saha ngaranna nu kadua mah kusanaya teh dipariksa babagian awakna tetela ari tatu mah teu boga ngan aya babagian urat-uratna anu kaganggu ieu geuning aya uratna anu diganggu nu ngalantarankeun maranehna ngajeujer teh eling-eling teh cek hate sanaya bari hiji-hiji anu keur kapiuhan teh dibebener deui urat-uratna sangeus jalan getihna jalan deui boh kisena boh baturna teu sakara-kara ting kulisi kudang barang luak liuk tur kabireung aya sanaya baturna kisena gewat cengkat meuni leuwas hehehe saha sia teh kamari aki-aki ha buas sia teh balad aya cek baturna kisena langsung nyangkalak sanaya leungeun sanaya teh duanana ditalikungkeun ka tukang sanaya ngajudi nu ieu mah jalma barangasan beda deui jeung kisena anu tenang sanajan anger ati-ati oge ai kunaon ieu teh teu gugur teu angin bet nyangkalak kami lepaskeun lageun kami meuni nyeri kieu lepaskeun omong sanaya bari guguri nyalan gitu nah tetapi beuki guguri nyalan panalikung teh ngadon beuki pageuh geus lesotkeun we heula parana omong kisena nitah baturna ngalesotkeun panalikungna ayeuna mah sanaya kakaranya horeng ieu jalma teh katalahna barna parana ngaranna teh alah montong dilesotkeun jeung ulah gagawah sanu nyaho mainna teh jurig nyiliwuri setan minda rupa anu niatna teh ganggu kana keamanan negeri ceuk ki parana masih keneh nalikung leungeun sanaya duanana ka tukang lamun maehna jalma jahat meureun tia tadi keneh oge urang teh geus di palasra ku manehna urang geus palasra tapi gini buktina mah maehna teh ngadon ngubaran urang ceuk kisena tah kisila nu ieu mah wijaksana mikirna teh ajenog sia pitilu nyarita sagala ha syik kiparana nyegag bari ngadegungkeun sirah sanaya make nyebut si sagala rupa kawas ka anjing bae ai nah ieu jalma teh meni balaga-balaga teuing nya
cek hate sanaya tu genah dume sirahna didegungkeun sangeunahna. Ukur cumarita dina hate dari pok mah henteu sanaya teh. Mung nyieun gara-gara anu antukna jadi mawa ririweuh deui wae. Padahal kapan manehna datang ka dieu teh tujuanana mah hayang nyilidik ngeunaan rancang kadatangan Kapten Peter Scipio anu cenah rek ngalanglang pajampangan. Namatak bisi maranehna beuki aramekeun sanaya mamilih cicing we. Tapi sigana kiparana oge sadar ayeuna mah caritaan kisena teh meureun cenah aya benerna. Da jeung nyana kitu atuh. Lamun sanaya rek niat julig, rek nyelakakeun maranehna atuh keur nahaon make kudu nelungan sagala rupa geus we basa keur kapiuhan teh jejeg angna sakalian cenah terus innalillahi. Tapi keur nahaon atuh aing mah teu boga perkara jeung maranehna. Heuh cek omong sanaya dina jero hatena. Cigongo sia. Kiparana nyentak ka sanaya. Sanaya rungadi ngarasa heran. Teu pupuguh di titah Cingogo. Kumaha? Cingogo sia. Ngarti teh Cingogo. Jika di napancer sisi sukan gini. Pira geus teu apa kana Cingogo acan. Ari sia mana belengong-belengong deui. Ari sia urang leuweung itu. Teu nyaho ditata titi diduga beryoga. Sia teh kudu sopan sia. Santun. Na teu nyaho aing duaan teh turunan Umbul Cilaku. Nyaho teh sia. Dekeun. Ari pangkat umbul teh aya di saluhureun tua kampung. Aya di saluhureun lurah jeung aya di saluhureun ceutak. Luhur pisan deuleu pangkat umbul teh. Ukur isap saeutik ti pangkat kandagalan teh. Tapi naon atuh ari sia? Mana ku belengong teuing ka aing duaan teh. Monyet sia. Ceuk kiparana muni beak bersih nyarekan sanaya mitra. Ari geus dicarekan kitu mah sanaya teh kakara eungeuh. Pantesan atuh meureun amuk-amukan teh demeh aing teu hormat ka manehna. Bayah biraning kudu sopan teu mayar ieu da. Ceuk hate sanaya bari mesem. Atuh ari geus kitu mah sanaya teh langsung aniprek. Jeung sila maneko. Anagek oge cong weh nyemah. Ari geus kitu mah kabireung kiparana teh henteu pati amek teuing. Pangapunten ngamparan jisim abdi teh lepat henteu terang sareng saha nya cumarios. Atuh ayeuna nyangakeun beuheung teuk-teukeun tikoro gorokeun. Rumaos lepat teu aya basa kasopanan santun teh. Teu aya tata titi diduga peryoga sun. Ceuk sanaya sanuk-sanuk ngaku dosa. Tapi ari hate-hatena mah ngajejeleh. Cenah cek hatena umayuanya aya jalma anu memaksa kadeungeun hayang diajenan. Padahal batur ngajenan jeung teuna teh gumantung kana kumaha nya paripola. Pokna tapi kitu teh bari acong-acongan nyemah. Ngan dina hate we unggul. Henteu ari dikedalkeun mah. Heuda ngaragangan. Ningali sanaya sakitu ajrihna. Kabireungeuh kiparana mani lelengakan bunga. Hate sanaya mah ukur seuri koneng. Ceuk sanaya dina jero hatena deui munguh pikawatirkeun nya menak kawas ieu mah yeuh. Ngarasa bunga ku sakadar diugung-ugung sacara lahiriah. Padahal ari batin mah aing teh cantang tu hormat cantang tu ajrih. Hormatna aing mah ukur hormat populasan. Teu kana hate-hatena. Watir deuleu. Watir ka menak model kieu mah yeuh. Sabab manehna moal nyaho. Bawahanana teh sabenerna mah ukur beungeut nya hareup ati mungkir.
omong hate sanaya. Sia teh pasti lain urang pamoyanannya. Lamun sia datang nanti wewengkon Cianjur. Nanti Cianjur mana tuh? Terus lamun sia lain urang Cianjur. Nah urang mana deh? Arek naon make datang ka pamoyanan euy. Ceuk Kiparana mani telik pisan papariksana teh. Ulah kirang-kirang pangapunten gambaran. Jisim abdi mah mung sakadar tukang ngalalana. Pada melante taya diukur nutur-nutur indung suku baik nun. Mirari luang tipe pada urang atau sekali nanti eta ada jisim abdi mah jalmi rudin jalmi cacah kuricakan nada oge saka sampurna di mana aya anu masihan gawewe gitu manawi nun. Cek sanaya bari cedok nyemah deui ku kami kapangih sia teh bisa runcat rancet ngubaran jalma lamun sia daek mah sia teh babakti bae di Padamelan. Minggu kamari aya sabatara penggawa anu pateuh balukar patelak jeung kaum Karaman. Meureun tenaga sia teh diperlukeun euy. Ceuk Kisena. Ngadenge Kisena nyarita kitu, boh sanaya, boh Kiparana ngarasa reuwas. Sanaya mareuwasna teh dumeh teu disangka ti anggalna. Bet asa kagunturan madu karagragan menyan putih. Tepu puguh make ditawaran gawe. Padahal kapan saeutik ge manehna mah niatna lain rek kitu. Sia hati-hati deui jarita teh. Urang mah tong ngagabah nawaran gawe ka jalma saliwat euy. Ceuk Kiparana anu masih keneh reuwas. Dumeh Kisena ngajakan gawe ka sanaya. Kami mah percaya jalma teh lain jalma jahat euy. Ceuk kami ge mun manehna jalma jahat. Meureun urang duanya tadi lain diubaran, tapi pasti dibaehan. Temal Kisena. Dicaritaan kitu teh Kiparana mah ukur ngahuleng. Di Padaleman teh keur butuh jalma anu bisa ngubaran. Meureun ieu jalma teh bisa dimangpaatkeun ku urang. Ayo sia milu ka Padaleman. Ceuk Kisena langsung ngajak sanaya. Atuh sanaya oge langsung cengkat. Saha ngaran sia teh Kisilah? Jisim abdi mah kakasih teh pun tuh balik sia nya capek teh. Montong gitu sia. Balik. Kiparana nyegag da sanaya bangun asa-asa ngaku ngaran. Jisim abdi teh pun sanaya nun. Sanaya nya ngaran teh. Asa kungsi ngadenge euy. Nya euy. Sanaya kitu mah asa kungsi ngadenge. Ceuk Kisena halisna mani kerung-kerung bae deui. Ieu nu sabenerna dipihariwang teh. Sabab pikeun satatar priangan mah cenah ngaran sanaya teh geus sumebar. Tapi nya kitu ngaranna goreng dumeh dianggap jalma anu tukang babakti ka kumpeni. Nganu matak dieu manehna daek ngaku ngaran sabenerna teh kusabab ayeuna mah geus loba anu nyaho. Ongkoh deui pan kabuktian Ki Maskara teh masih keneh aya di kieuna. Anu tangtuna oge geus nguar-nguar ngeunaan manehna. Ari alesan anu kaduana mah nu matak ludeung nemongkeun ngaran anu sabenerna teh alatan Cianjur mah pan wewengkon anu dikawasa ku kumpeni. Kanjeng Dalem Wiratanu II anu harita mingpin Padaleman nyaeta Padaleman pamoyanan oge kapan dibenum dalemna teh ku Gubernur Jenderal ti Batavia. Jadi nah sanaya make kudu nyebutkeun ngaran di wewengkon anu keur dikawasa ku kumpeni. Ngan untungna sanajan asa-asa oge Kisena teh anger teu bisa apal kana ngaran sanaya. Atuh sageus teu hasil nginget-nginget eta ngaran
pamustungan nama Kisena teh ngajakan sanaya malar daek nuturkeun. Sanaya kapaksa nuturkeun maranehna duaan da saupama baha sok sieun jadi mamala keur manehna. Nyawe sanaya teh dibawa ka pusir dayeuh pamoyanan. Sanaya dibawa ke pendopo Padaleman pamoyanan. Di pendopo Padaleman sanaya dipapagahan kudu boga rasa sopan santun sabab cenah ieu teh lingkungan para menak Cianjur. Awas ya, ulah sakali-kali kumawani camplak kadunungan. Lamun ku aing kadenge sia boga pola nirca anu ngahukum sia geus moal salah nya aing sorangan. Ngarti? Ngartos. Mitra, sanajan bari teu suka oge sanaya teh kapaksa ungeuk. Mugi dipasihan terang we. Nya saha atuh kulan dunungan jisim abdi teh ayeuna. Ceuk sanaya tumanya bari polahna rengkuh. Ngan sanajan nyaritana adab jeung rengkuh oge. Anger we geuning ari dicarekan mah. Sia mah goblok teh kami nabina. Sakur menak anu aya di Padaleman eta teh menak deuleu. Hartina eta teh dunungan sia deuleu. Ngarti? Sumun kulan. Debi juragan Sena menak sanes. Atuh puguh goblok. Pan manehna teh turunan Umbul Cilaku. Sok. Rek tu manya naon deui? Sanaya gideug. Moal tu manya deui nya? Moal gambaran. Nah hari aing teh ditanyakeun ku sia. Berkawis naon gambaran? Heuh, ari si Sena. Ku sia ditanyakeun hamena katawa lain. Tapi ari aing mah ku sia teu ditanyakeun. Kapan aing geus sarua menak? Sanajan aing mah ukur anak umbul ti selir oge deuleu. Ceuk kiparana teu genah. Dumeh sanaya teu narik teu nakon. Leuh, kutan gambaran oge turunan menak. Teh malah sanaya pura-pura bodoh. Padahal mah basa di kebon awi oge. Kiparana teh geus nerangkeun soal saha dirina. Teuing asa diece. Teuing nganggap sanaya jalma belegug. Da buktina kiparana teh mani reup geuneuk rai pias. Basa ngadenge sanaya nyarita kitu teh. Ku amek-amekna kiparana ngudar sabuk kulitna. Dan da parangan habek-habek we neungeulan tongong sanaya ku sabuk kulit. Sanaya hampir bae ngalawan lamun teu inget yen ieu teh aya di lingkungan Padaleman. Mun manehna ngalawan meureun jadi gujrud salalemur. Ear saja jagad aya somah ngalawan menak. Supaya eta teungeulan teu karasa nyeri. Sanaya ngaluarkeun tanaga malar urat-urat palabah babagian tonggongna nahan teungeulan sabuk. Nya teu nyeri, tapi sanaya mah humarurung pura-pura nyerieun. Ari geus kitu mah kiparana teh sugema nyiksana. Ngan basa manehna rek cacarita deui ka sanaya, torojol Kisena. Naon parana? Siga-siga anjeun tas nyarekan si sanaya ceuk Kisena mariksa kaayaan sanaya. Meureun kabireungeuh ku Kisena yen baju sanaya palebah tonggongna teh rangsak urut dibabuk ku sabuk. Sia ulah loba pola tuh sabab kiparana mah babarian amek kasomah anu bodoh ka totoloyo teh. Carek Kisena. Mugi pangapunten bae nun. Teh malah sanaya nyaritana mani rengkuh jeung bari nyemah. Cek sia, ini gerak gawe ka itu. Ceuk kiparana nitah sanaya gewat inggah.
Di mana nun aya jalmi anu kada di tatamaan ku jisim abdi teh? Awal ayeuna mah. Nah saban poe sia kudu aya anu tatunya. Nyebut digawe teh di istal deuleu. Lewat ka itu sia muru istal. Urus kuda dunungan. Sok ka itu. Ceuk kibarana nunjuk ka palabah tukangan pendopo. Har, ari gambaran ongko jisim abdi teh bade didamelkeun janten pura natamakeun anu teu daomang nun. Mandang loba bacot sia. Memangna saban usik aya nu cilaka? Ngubaran mah ukur 9. Damun ukur kitu, meureun sia teh loba ngaligeuh. Tapi sabalikna, ari ngurus kuda mah saban poe aya wae. Hayo mantok sia. Mantok ka itu. Ceuk kiparana geus amek deui bae. Sanaya geus rek cengkat ingkah tidinya. Tapi dicarek kok kisena. Nah, make dicarek cenah. Heula kami aya tanyakeun. Aya tanyakeun naon kitu kasih geblek teh. Ceuk kiparana bari mureleng ka sanaya. Nyeta basa urang aya anu ngakalakeun di leuweung awi. Boa si sanaya mah apal. Saha jalmana anu harak itu namatak si sanaya kudu ditalek. Ceuk kisena. Kiparana oge bangun anu asa diingetan. Da buktina manehna mah pangheulana anu tumanya pokna deh. Heuh sia. Boa sia nyaho. Saha mangkelukna anu harak ka aing harita teh sanaya? Saha? Omongna nalek sanaya. Ditanya kitu sanaya pura-pura pungak tinguk. Puguhnya ari nyahona mah ngan saha-sahana da teu apal. Namatak batan baris loba patelakan mah meninggi deui bae. Pira ku sia mah ditu nyaho? Duka gambaran. Jisim abdi mah harita teh nuju ngaliwat. Ujug-ujug ningali aya gamparan duaan nuju karulem di jalaneun. Atau ke jisim abdi teh diparios geuning anu tetela menuju katerlengan. Katerlengan teh meh naon jisim abdi mah teu terang gamparan. Temal sanaya. Bener sih henteu neuleuh aya saha harita. Salian ti kapiduan teh. Bener teu? Ceuk sera neuteub seukeut ka sanaya. Samemeh ngajawab. Sanaya ngahuleng heula. Bejakeun atawa entong soal si Aki Aheng teh. Aduh, katu gambaran. Ceuk sanaya akhirna. Samemeh aing doan katurlengan teh deuleu aya aki-aki di dinya teh. Sia neuleun teu? Neuleun teu? Ceuk kiparana nyaliksi. Tapi pikeun kasakitu kalina sanaya ukur gideug. Kan bae lah. Mentang haban bae ditalek. Wanya manehna mah teu apaleun. Omong kisena akhirna atuh ari geus kitu mah sanaya teh dititah init muru istal. Mitra kaum dangu sanaya geus dibejaan ti anggalna. Di mana istal teh pernahna. Atuh henteu hese manehna mah muru eta tempat teh jauh di bagian tukang pendopo padaleman pamoyanan teh aya adegan badag anu diwengku tina kai jati ngajajar panjang. Eusina teh walasan atawa 20-an kuda. Kuda-kuda anu sehat, anu janggung jeung anu jalugjug. Sanaya ngahuleng. Cenah ieu kuda anu jumlahna puluh-puluh teh kumanehna kudu dipulasara. Manehna kudu nyadiaan parabna saban isuk jeung saban sore. Manehna oge kudu ngamandian eta puluhan kuda. Kurang ajar. Aing teh bet jadi tukang ngurus kuda. Tapi keun bae sugan jeung sugan di ieu tempat aing manggih beja anu parenting. Sora kuda ting hariem basa manehna sup teh duka nyarekan kawas
ki parana dume asup teu tatapa sini atawa duka heraneun dume manehna mah jalma anyar pinanggih kuda teh ting harieumna ukur saharita bae dari kusanaya diusapan hiji-hiji mah bet ngadadak lalunguh atuh ti poe eta mah sanaya teh tulus babakti di padaleman pamoyanan jadi tukang ngurus kuda ngan salila eta manehna teu weleh ngadedengekeun sugan jeung sugan aya beja ngeunaan masalah-masalah anu kumanehna hayang dipikanyaho utamana mah manehna teh hayang nyaho nahanya bakal aya rombongan ekspedisi Kapten Peter Scipio ka wewengkon Pajampangan sakumaha anu kungsi kadenge kumanehna mitra kaayaan di wewengkon Cianjur teh sabenerna mah keur tiis-tiis jahe disebutkeun kitu teh kusabab ari sapopoe mah estu taya naon-naon kahirupan estu ilahar kawas biasana rakyat molah sawah sakumaha kuduna atuh kaum padagang oge usaha kalawan ayem tentrem Cianjur teh nagri anu subur tanahna leno caina curcor di ditu di dieu mun usum hujan tara kacahan mun usum halodo tara kagaringan jadi saupama patani Cianjur hirupna ayem tentrem mungguh puguh alesanana tapi ari keur anu ngarti kana politik mah meureun nya henteu kitu kaayaan di Cianjur teh mungguh keur harengheng eta sababna matak disebut tiis-tiis jahe oge lamun geus inget ka pelebah dieu sabenerna mah asa teu guna pangaweruh politik teh ceuk sanaya dina hatena nu matak kitu teh geuning kabuktian keur anu ngarti kana politik mah kaayaan anu subur jeung makmur teh tetelah henteu jadi katengtreman batin ieu mah di Cianjur bae khususna bareto kira 30 tahun katukang nyaeta kira tahun 1680 kapan wewengkon Cianjur teh digempur ku balad Banten nu matak kitu sabab Banten tersepen ka para patinggi Cianjur anu dianggapna taya kaguam dina yang hareupan VOC ceuk pikiran urang Banten para patinggi di Cianjur mah teu boga ojah pikeun merdeka tina kungkungan bangsa deungeun beda deui jeung maranehna anu teu weleh ngalawan jeung ngusir-ngusir penjajah kitu basana kusanaya kanyahoan horeng ti sawatara kalangan menak Cianjur oge rasa kuciwa kana sikep-sikep patinggi Cianjur sarupa kitu teh aya deui anu teu wani terang-terangan nembongkeun ka teu panujuanana mah ukur disidem we wungkul tapi teu kurang-kurang anu wani nembongkeun sikep oge contoh anu pangnemrakna mah pola-pola anu ditemongkeun ku Ki Kartadita ayeuna keur diudag-udag lain bae ku urang Kumbeni tapi oge ku urang Cianjur Hehehe, cager, wara mitra, hajakal kabujeng neng nong. Bagi kadi heula, insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cager.